Sampurasun baraya nu aya di lembur sareng baraya anu aya di kota wilujeng patepang swanten deui sareng sim kuring dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu digarap ku sim kuring Dek tilu channel dina jejer carios wawales kanu telenges. Ayeuna alhamdulillah tos lincak kana bagian ka 30 hiji kumaha palawargi sadayana dina ngajalankeun urang ibadah puasana lalancar alhamdulillah. Mugia dina aya kalancarannya sok supados teu nyongkolong kana waktos. Ayeuna mah sambil ngabuburit urang ngadangukeun dongeng Sundana. Sok kaparayun sadayana. Harita teh Kidarta datang menihara rehu nyamperkeun ka Jang Dodo anu keur ngalatih warga dina. Sadatangna Kidarta manehna pok ngomong ka Jang Dodo, aduh Jang Dodo, aduh Jang Dodo, ya Jang Dodo bahaya. Bahaya naon ari aki datang jual bahaya cager ya abah cager naon aing Jang Dodo itu lebih mawa lona itu mah mawa ina brede itu mah Jang Dodo parah Jang Dodo itu mah kejem si Juren mah taya buka rahasan si Juren mah galak Jang Dodo si lebih itu ngajoran ka imah abah nanyakeun Jang Dodo aduh Jang Dodo hari uang abah mah baru si Rebing datang deui eta si Kang Rebing. Gelo sugannya jelema teh. Jeung saha cenah? Datangna. Datangna mawa si Juren. Mawa si Juren Jang Dodo tangan kananna gira ke sabaraha anu keueum. Aduh Jang Dodo. Abah mah baralaur. Tenang we tenang Dodo tenang. Sieun. Ayo enak orang samperkeun naon cenah si juret teh. Jadi panasaran Dodo ayeuna. Ayo bah. Terus Jang Dodo malikeun awakna pok ngomong ka si Lukman. Lukman. Ayo orang balik ke larang tepungan itu cenah ngaran aya cenah si Juret cenah. Si Rebing mau baladna. Mut banget Jang Dodo banget. Luka deh Jang Dodo. Luka deh. Si Rebing mah. Jeung mau si Juret kade Jang Dodo si Juret mah aduh eta tangan kanana sirak sabala eta mah kejem Jang Dodo kade. Jeung si Lukman ngingetan ka Jang Dodo. Terus sejenna ge sarua cing celengkeung ngomong ngingetan ka Jang Dodo. Jang Dodo hati-hati ulah sagologoto Jang Dodo si Juren mah kejem. Jang Dodo ulah sagologoto kada hati-hati. Jang Dodo mohon Jang Dodo kade Jang Dodo hati-hati.
wadia baladna si Lukman kabeh oge ngingetan ka Jang Dodo sangkan manehna hati-hati nyangarepan si Juren. Geus kitu mah bra Kidarta Jang Dodo katut anak buahna Jang Dodo ngegeding lempang muru ka imahna Kidarta. Panghareupna Jang Dodo jeung Kidarta mah koyong podan. Lempangna teh tukangeun nuturkeun tukangeun Jang Dodo. Bener we barang srog anjog ka imahna Kidarta diburuan geus aya ngacegeu nangtung bari mulak cangkeng. Si goreng eta teh si Juren, si Rebing katut si Uho. Terus si Juren ngomong ke si Rebing, "Rebing, mana nu ngaran si Dodo teh? Rebing, di mana? Tuh geuning aya garding ngabring gitu. Di mana? Tuduhkeun ka aing sia teh. Rebing." Itu Kang tuh, Kang tuh. Anu ngora keneh tuh, nu make baju pang si hideung tuh anu dibengker tuh. Itu anu panghareupna we pokona tuh ngora keneh. Manya sia eleh anjing ku budak satepake tuh. Goblok sia mana bing. Eta mah tuh budak keneh oi. Can remaja acan piraku sia ku budak. Ngerakeun sia mah bing piraku si barong eleh ku budak satepak itu oi. Goblok sia mah. Ai Kang Juren. Tong awal-awal Kang, tong awal-awal eta budak teh. Ki Barong, Ki Guru sampai Kang Aceng ora ting. Wing oke jeung si katut si Rohen dengan ngapuya. Roboh. Teuing Kang Juren ge. Wah, anjing sia. Ngahampas ka aing goblok. Ring. Ngampas ya ka aing anjing goblok. Kepret ku aing. Deulekeun ku sia Bandungan ku sia Uho. Rebing. Sageprakan ge eta budak koraba dicangkalak ku aing. Dicangkalak deuleuk sia. Sajurus ku aing budak satepak kitu mah. Deuk si Juren semua nu sombong manehna bari nepak dada. Lantaran ningali warugana Jang Dodo anu masih keneh budak. Tur anu can manjing dewasa bener-bener sangkaan manehna mah cenah meureun. Sakali sajurus oke ngalawanan budak anu karek remaja mah moal heseun keur si Juren mah. Gitu anggapan si Juren nganggap entengna ka Jang Dodo. Harita Jang Dodo anu geus anjog hareupeun si Juren pok Jang Dodo ngomong. Geus tah aneh Jang Dodo ngomongna teriuk-riuk aya kasieun manehna mah. Bari gagaro sirah pok manehna ngomong. Aduh, Kang Obing, kumaha da mah Kang Obing? Kang Uho, aduh, geus bawa deui balatnya. Saha kenalkeun ka abi saha eta teh tah? Anu kumisna baplang gitu oi. Peperengkelan. Waduh eta leungeun lagi ka babalimbingan gitu gede tanaga sigana mah oi. Saha eta teh? Kang Obing, saha eta teh? Cik Jang Dodo harita teh. Manehna mah teu riuk-riukeun. Ari sejen mah Abah Darta si Lukman katut sejen mah cing poyongkod lantaran geus apal saha ari si Juren. Hiji kepercayaan kira sabala anu kejem jeung telenges. Sahau kedua gaplok. Kadang kala sok mateni sampai ke ajal binasa. Lamun kahayang manehna teu ditedunan. Geus pada apa saha ari si Juren anu sabenerna. Tapi Jang Dodo mah can apaleun yen si Juren teh eta tangan kanana Ki Raksabala. Sanggeus Jang Dodo ngomong kitu, si Juren pok ngomong bari ngagak-gak. Iyo
Yuk budak satepak yuk. Anu geus aragrageun si Barong. Asa teu percaya aing mah. Yuk budak pantaran kieu bisa ngaragrageun maneh. Lebih teu percaya. Siana we beureun eueuh kawani eueuh kabisa euy. Ira aku ngalayanan budak satepak ieu rag-rag. Ku aing mah sayurus oge moal mau hudang deui budak cek ieu mah budak satepak ieu mah. Kang. Abi mah atuh teu tiasa nanaon nya tuh. Lamun teu ngalawan mah sakali dina ke ngajengjehe uing mah teu bisa nanaon. Eta mah si Rebing we si Kang Uho. Anu ngajengjehe mah da kutingkah pola sorangan ieu uing. Aduh, si Amar Bing, aing di tengah layanan budak satepak. Era tuh, aing mah era tuh ngalayanan lagi. Jeung si Juren manehna semu anu ngoa, sebelum hampas kajang dodo anu disangka ku manehna mah budak anu eueuh kabisa. Jang dodo dihampas gitu ku si Juren teh amak manehna mah kalakah seuri bari biasa we gagaros sirah. Nya Kang Juren atuh dah nanaonan ribut Kang Juren merebut ke naon urang teh. Si Uho eta si Rebing bebeja meureunnya ka Kang Juren ieu teh Kang Juren teh lain. Aing nu katalah si Juren murid kahijina Kirak Sabala di Gunung Anjun. Maneh budak ora nu katalah Rasi Dodo teh nya Kang Juren tepangkeun abi Dodo jang Dodo teh nu katalah mah aya naon atuh Kang Juren datang-datang ka dieu teh jauh di jog-jog anggang di tiang teh rek aya naon ka dieu teh rek depungan Dodo rek naon rek mena duit rek mena naon mena hareun. Ganeng sia maneh geus ngahalang-halang kana pamaksudan anak buah kaula nya eta si Barong anu mentaan peti kaula. Cenah mah sia anu geus ngaragrageun ki Barong tapi aing teu percaya. Manya budak satepak kieu bisa ngarobohkeun si Barong na we meureun eta mah keur lieur keur lieur sigana mah manya eleh ku budak satepak. Lain ku uing elehna ge eta mah ku kalakuanna sorangan keren si Ki Barong mah. Manya digebug ku supit bisa adieur Ki Barong mah tapi ra digebug ku supit ku uing. Geus sia ayeuna sia kudu tanggung jawab sia Dodo. Ayeuna sia ku aing rek dicangkalak rek dibawa ka hareupeun gulungan kaula nyaeta si Barong Sudra. Mining masrahkeun diri atau mining dicangkalak ku aing sia. Jorong sia. Ai naon? Ai Kang Juren mereka nyangkalak sakala. Cagur. Ai Juren cagur. Jo nyakalak dos oge teh boga dosa nanaon Dodo mah. Cagur ai Juren. Teu error mah. Jo datang rek nyangkalak. Berarti sia rek ngalawan ka aing nya. Dodo. Sia wani ka aing. Aing penasaran. Hayang bejana sia Dodo
cek si Juret cek si yo si Rebing si Uho bisa cenah sia kana main ponya aing hayang ngajaran ngetes kababuan maneh sia. Cek saha Kang Juret urang mah teu boga nanaon. Boga ilmu niup bujur hayam acan. Sia tong hampas goblok sia dodo. Sok sia geura tatan munur. Terbing munur. Oh. Lajoan ku sia ku aing sayurus. Budak setepat ieu mah cangkalak deulekeun ku sia geura. Dasar we sia mau kawani. Nya eleh ku budak setepak. Ku kaera sia mah. Cek si Juret harita teh nita ka si Rebing jeung ka si Uho mundur. Manehna tatan rek maksudna rek nyangkalak ka Jang Dodo, ari Jang Dodo anu geus diancam nama hare-hare we manehna mah teu diuk-riuk kasieun. Lukman mundur. Jang Dodo orang sakareupan si Juret malah tabari heureuy we lah kana banu kieu mah. Oh mundur. Aduh Jang Dodo hati-hati aduh apa aduh tadi kong go tahu si Juret baru dianggap endeng Jang Dodo hati-hati kade Jang Dodo. Jang Dodo kade hati-hati. Iya kade hati-hati kade Jang Dodo. Ya Kang siap mundur ke tukang mundur geus kitu mah Kidarta si Lukman gitu nih wadia balada malunur ke tukang tinggal Jang Dodo ayeuna aduh hareupan jeung si Juret. Si Juret ngomong deui bari ngagak seuri bangun anu sukumanakar. Budak satepak kieu erek ngalawanan aing. Sayurus oge anjing sia teh namru dono geus we masrahkeun daripada ngesang sia teh. Buktikeun Kang Juret buktikeun tong babau wae atuh buktikeun cing sok mun nya mah bisa nyangkalak Dodo ku sajurus. tong sombong red si Juret manehna geus tatan maksudna rek narajang ka Jang Dodo. Sok sia geura pasang kuda-kuda atuh sia teh lain ka kacengar-cengir kitu bari gagaro sirah nganggap enteng sia. Geura tatan atuh sia teh sano. Sok we teu kudu tatan da urang mah kieu jurusna ge kuda-kuda urang mah bari gagaro sirah. Sok we Juret rek nyerang mah edan anjing sia nganggap enteng ka aing hade aing kitu mah ku aing diserang sia nya ayeuna rasakeun sia sarno ya harita si Juret narajang maksudna erek ngahaca kana anggota badan Jang Dodo leungeunna nyileuper anu dituju ku manehna gado Jang Dodo tapi lain ge Jang Dodo atuh anu geus ngawasai ilmu serat jiwa jeung ilmu syapi manehna rikat ngajurenan ningkahan panarajangna si Juret curela daos kirim Jang Dodo geus pindah ke tempat anu kosong
ningali kitu mah si Juret manehna marikeun di awakna nyusul terus ku tengeulan anu ngabahayakeun ka Jang Dodo. Rasakeun si anjing ya si Juret nyebut di Narajang nu maksudna rek ngageduar kana anggota badak Jang Dodo. Tapi Jang Dodo ningali gerakan si Juret manehna geus kabaca. Jurelat los Jurelat los Jurelat los tenggelan si Juret anu ngaruntuy tilu teh ngaplos akan angin sabab jirim Jang Dodo ngagunakeun ilmu saepi angin. Awak jirim Jang Dodo jujurelatan meh teu bisa katuturkeun ku panon biasa mah. Si Juret ningali kemampuan Jang Dodo manehna baru karek ngeuh yen bener Jang Dodo teh hese rek diragapna. Bari ngahegak ngatur napasna si Juret ngeureunang dina jero hatena. Edan goblok ilmu pangapang badana anjing leuwih linghas tibatan aing, leuwih cepet tibatan aing. Bener ieu budak lain tah kieu mah tapi ieu mah karek can ngagunakeun ilmu aing. Anjing jeung si Juret harita teh ngeureudeng di jero hatena. Tak Jang Dodo ningali si Juret ngahulang kitu marehna nyerengeh. Kunaon Kang Juret bejana sajurus wing bisa dicangkalak sing sok atuh bera cangkalak ieu Dodo Juret. Cik Jang Dodo sebelum ngua ka si Juret. Si Juret ningali tingkah polana si Dodo anu siga ngua ka manehna nafsuna ngagugudu. Manehna tatan-tatan deui rek narajang ka Jang Dodo. Nu maksudna manehna rek ngagunakeun ilmu pangawaruhna. Rasakeun ieu. Jurus-jurus di aing sia Dodo tong sombong sia. Pedah maneh bisa nyingkahan panarajang aing. Yo rasakeun sia. Ya. Jurelat jirim si Juret narajang deui ka Jang Dodo. Kitu panarajangna si Juret anu geus kabaca ku Jang Dodo. Harita Jang Dodo ngagunakeun deui ilmu saeuti angina. Jurelat tos Jurelat tos Jurelat tos edan nu beunang anjing manarajang aing rasakeun ieu sia tajongan aing. Ya cidung si Juret harita nyusul tepus ku panacungna nu maksudna rek najung kana bobokong Jang Dodo. Tapi Jang Dodo ningali si Juret sukuna nyeleber rek ngahanca kana bobokong manehna acumpalik awakna cumpalik Jang Dodo mancuh nangtung di hareupeun si Juret bari sisirian. Rek maju yuk nyamos ya Juret. Edan Aisyah boga ilmu hananaon goblok benih hese-hese teuing diragap ku aing. Capek we anjing aing. Nya ceuk rebing oge naon Kang Juret teu nganggap enteng ka Jang Dodo mah. Ganeng sia teh rebing goblok teh. Anggur batu cangkalak tuh warga nu aya di dieu goblok lain kitu we sia. Ceuk si Juret omong ka si rebing manehna nitah nganyangkalak ka warga anu aya di dinya nyata nitah meureun ka cicah nyangkalak anak buah Jang Dodo.
geus diperintah gitu mah bener we. Si Rebing katut si Uho nyamperkeun ka si Lukman sabaraha kancam. Si Lukman nu disamperkeun ku si Uho jeung si Rebing, manehna oge saruba geus badami. Manehna rek ngalawan ka si Rebing katut si Uho. Pok si Uho harita ngomong ka si Lukman, sia, sia meni nyerah bongkokan atau ku aing meni micangkalak sia. Sanajan sia lobaan eta aya kana 8 urang abi aing teu gimbir. Teh sieun ngalayanan cucunguk kieu mah. Sok sia serah bongkokan ka aing. Ceuk si Uho harita ngancam ka si Lukman, nu diancam harita pok ngomong. Hai. Aing mah teu sieun, ayeuna mah saku Andika teh. Uho. Ayeuna warga-warga di dieu rek ngalawan katelengsan maraneh. Piraku kabeneran eleh ku kajahatan sia. Sor ayeuna mah jeung aing urang padungdung sia. Tuh dinu lega hayu. Ceuk si Lukman. Manehna nangtang ka si Uho. Si Uho ditantang gitu teh manehna duduk nafsu edan. Sia aya kawaninya ayeuna ka aing heuh. Rebing. Hayu cangkalak oy. Anu kieu mah atuh babari oy Uho, babari. Hayu urang cangkalak wae. Kieu mah dari ngalawan podaran we kabeh tuman atuh si Uho oy, tuman podaran lah. Hayu. Geus kitu mah si Uho katut si Rebing gara nyeleng ka tempat nu rada kosong. Kitu deui si Lukman ngaganyeleng muru ka si Uho jeung si Rebing. Ayo warga harita jinggar ajeleng aya kana 5 urang mah nuturkeun si Lukman anu rek padungdung jeung si Rebing katut si Uho. Harita Asnawi muka anu rada awakna rada lumayan seseg jeung ora keneh bok ngomong ka si Lukman, Kang Lukman ayeuna mah urang cangkalak we da kanggo Kang. Ayeuna mah ta si Uho jeung si Rebing urang ngoroyok we da urang kan diajar ku Jang Dodo ge karek sajurus 2 jurus can apal. Tapi ai urang mah geus apa cara nyangkalak, cara nyingkahan jeung cara ngerobohkeun. Nya kitu ceuk akang oge. Asnawi sok ayeuna mah rempung we tah si Uho, si Rebing ku tiluan. Akang di dieu rek ngalayanan si Uho jeung si Aca jeung si Jaja. Ta Asnawi turut tu si Rebing ku Asnawi ku Tatang jeung satu hiji dieu teh tuh. Saha Kang? Itu nu bukna galing saha? Oh. Iik, heueuh tah jeung si Jang Iik sok. Piraku rampung we semangat. 45 weh pokona mah Jang, tong eleh tong sieun sok ayeuna mah. Da urang geus apal, sajurus 2 jurus mah. Main po bijan ku Jang Dodo. Nuhun Kang, nuhun. Ayeuna mah sok lah urang lawan. Heuy, padia balan. Hayu urang rampung tu si Rebing jeung si Uho. Siap Kang, siap Kang, siap lah. Aing wani lah, aya ku dirampok mah mun sorang-sorang ngasieun. Ceuk Iik harita teh manehna waniin ari ngarampok mah mun sorang-sorangan manehna can waniin. Geus kitu mah waktosna ka Bujang Seep para wargi. Waktosna ka Bujang Seep cenah. Cag atuh ahnya urang simpen di haleuneum sieum, urang tunda di Hanjuang Siang. Enjing pageto Paris ka sampeureui. Atur nuhun kepala wargi.